Geus pucingis deui geuning. Tanda cinta teh, tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Jerawat, meuni beureum kieu, pencet kitu, sieun peurih, antep wae, asa ngagokan deui. Tapi keke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumudna, ngudag cahaya anu sumorot ti soca anjeun akang. Nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama. Ari gado ngalaka enin, nini kuring. Naon deui nu ciga mamah teh nya? Oh nya, biwir jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jigana ngalaka bapa. Malah lebah leumpang mah cekih pisan. Pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopianna bapa. Ari bapa nya ti saha deui, ari lain fotokopian ti bapana deui mah. Nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujang ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan. Amweng. Oh, kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui, panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka neni aki, ka indung bapa. Terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun. Insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur mejehna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu melentung di ieu pipi. Gerang ngarandakah terus kembangan terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring. Kersina ngamalir terus ka anak, incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan. Cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah ieu jarawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna aya di mana?